Teh deui sapopoe nyeblak deui bareng mama anak dua. Ngaran nyeblak mah mulai kabosan ya guys. Mama anak dua teh teh diajakan seblak ku tetangga. Bari teh dina mah teh teh can mandi jeung budak oge can mandi deui. Cenah di daguan heula pas di daguan geus beres mandi tuluy ka dieu nyamper. Daek so teh nya kitu teh seblakna teh bisa di DO geuning ka imah. Mama anak dua oge pesenna keur panas parengnya jadi ngeunah. Teh tepi pesenanna teh bari jeung meni bareureum perasaan teh pesan teh nya henteu lada teuing. Cetekot brohay-brohay teuing da mesen teh sedeng tapi jangan geus kumaha deui nya da geus aya jadi geus we didahar. Teh nya meni beureum kieu tingali atuh teu ngaruy kumaha. Urang dihuapkeun heula ulah poho bismillah heula. Teh nya sakieu teh lumayan we tadi teh nya 10.000 kurang mun teu salah mah. Enak pisan nama enak guys tapi teh lada teuing nya. Tadi mah mesenna teh sedeng nahan datang teh meni kental. Mun pahili mah kitunya ada perasaan sedeng teh meni kental ieu mah. Seperti biasa we mesen mie aya sosis beureuman nu kararieu tah pake kerupuk naon teh tanu teh Elsa mesen teh geuning. Sok di kerupuk anclom cenah ge tah ieu teh ngan cuma imah nu laleutikna. Ada oge tuh tinggal saeutik deui ieu teh tinggal cilokna jeung bukurna. Bab ku aya keneh lebar lamun teu beak mah deui teh nya meulina pake duit jadi we dibeakeun. Jeung heueuh di jero hate mah Gusti sieun nyeri beuteung hewe kikituanan. We nya ulah nyeri beuteung sing jadi berkah barokah pokona mah nu di imamna teh. Nu lada-lada oge tapi teh yang dihayang deui.